Bah, abdi gaduh manuk gereja tapi tos diislamkeun. Jadi manukna mualaf meureunnya itu. Kira-kira pajang sabaraha? Aduh aing. Ieu rada bingung ngajawab rada hese ya. Ieu butuh analisa mendalam keur ngajawab pertanyaan ieu. Manuk gerejana mualaf geus diislamkeun kira-kira laku sabaraha mun dijual. Jadi palebah ngajual manuk gereja nu geus diislamkeun ieu. Aya manuk aing diislamkeun. Palebah ngajual manuk ieu nya tergantung manukna. Lamun manukna geus disunatan pasti mahal. Sabab nu meuli teu kudu ngaluarkeun biaya deui. Lamun manukna can disunatan pasti murah. Sabab nu meuli kudu ngaluarkeun biaya deui. Biaya keur naon? Keur bengkong nya, can mun meuli domba keur hajat, can meureun nyewa papayon nya, sound system, panggung. Riweuh pokona mah. Jadi lamun hayang ngajual manuk eta supaya mahal, tempoh heula disunatan atau acan. Lamun geus disunatan, yakin eta manuk pasti mahal. Tah sakitu we info ti pusat mah. Ngarah teu bingung gitu nya ke ngajual manukna tempoh we eta disunatan atau acan.